Ayah hiji lalaki goreng patutnya hidung pokoknya mah goreng gitu, tapi pamajikanna geulis, wah dek apa namanya, hiji peuting si lalaki teh manggihan aya kolor di kamarna teh, tapi lain manehanana teu rumasa gitu ya. Si lalaki ditanyakeun tah ka pamajikanna teh, ieu kolor saha? Dia bisa ngajawab tah, au gitu nya. Pas ya ledordar rongkah, wah singkat cerita ngaku we nya pamajikanna teh eta teh kolor si fulan. Di peuting harita si lalakina teh salakina eta ngasah bedog teh lebih ka subuh diasah teh bukan nyempring ka bedog teh. Leuy subuh-subuhna manehna nungguan hareupeun imah lantaran bejana cek pamajikanana si lalaki eta teh si fulan teh sok ngaliwat ka imahna unggal isuk-isuk. Tiap jelema nu ngaliwat ditanya ku manehna teh bari dasongan bedog, fulan lain ditanya kabeh eueuh nu ngaku nya. Kurunya datang hiji lalaki jongkung padag kumis baplang make iket jiga jawara we geus nya ngaliwat ka hareupeun imah. Ditanya ku si salakina teh bari dasongan bedog sarua, fulan lain. Heuh, aing fulan naon gitu, cek si lalaki ada teh. Si salakina teh kieu tah mencorong ka si fulan kepluk bedogna teh ragrag tuluy ngaluarkeun kolor beri dasongkeun, ieu kolor tinggalin cenah. Sedang cek ngajak kelut ikut wanyeun. Dasar nafsu gede.